Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Manusia diciptakan ke alam dunia ieu bikin ibadah ke Allah, milampah kahadean jeung ngajauhan sagala rupa kawonan. Tetapi manusia dipaparinan nafsu ieu teh aya anu nguntungkeun keur dirina, aya oge anu ngarugikeun keur dirina. Jadi peryogi pisan dikanyahokeun bahwasana nafsu teh aya 7 tingkatan atawa nafsu teh kabagi kana 7 bagian. Di antarana nomor kahiji nyaeta nafsu amarah. Inna nafsu la amarati bisu. Sanyanyana nafsu amarah eta anu sok ngadodorong kana kagorengan. Sok sanajan tujuanna hade, hasilna oge bakal goreng. Contona seperti hiji jalma anu marentahkeun kana kahadean, kari-kari manehanana make nafsu amarah, teu make akhlak anu hade, bahasa anu kasar, ngomong anu teu meunah. Tah ieu anu ngakibatkeun jalma teh lain kalakah nurut nu aya, kalakah kasinggung nyeri anjeunna. Jadi sagala rupa lamun dibarengan ku nafsu amarah eta hasilna bakal goreng. Tuluy nu kadua nyaeta nafsu lawamah. La uksimu binafsil lawamah. Nyaeta nafsu anu bangsa rendah, anu bangsa lemah. Hartina lemah di dieu teh jalma anu ngumbar nafsu lawamah eta kacenderungan bisa migawe deui eta kasalahan. Contona seperti hiji jalma di mana syahwatna kenceng anu nimbulkeun kana birahi, anu akhirna jadi ngalakukeun perzinahan. Eta biasana sok di mana beres, di mana parem eta nafsuna sok nyesel, sadar. Tetapi nafsu ieu lemah, jadi kacenderungan pikeun migawe deui teh gede pisan. Jadi bisa ngulang deui sabab nafsu lawamah mah nafsu anu lemah. Tuluy nu katilu nyaeta nafsu mulhamah, anu kahimpun tina nafsu mutmainnah jeung nafsu lawamah. Nyaeta fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nyaeta Allah maparinan jalan kana kapasekan jeung katakwaan. Hartina jalma anu belajar hiji ilmu, contona jalma anu belajar hiji ilmu tuluy manehna bisa, manehna ngarti, tah sok aya kacenderungan dirina asa aing pang akangna, asa aing pang pinterna, asa aing pang hebatna. Jadi nafsu mulhamah mah sok kaentepan penyakit hate anu disebut takabur. Tuluy anu salajengna nyaeta nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah nafsu anu mawa kana jalan kahadean, sabab nafsu anu ngajadikeun jiwa-jiwa anu tenang.